Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum jeung kasih pasien akhir kita jadi mangkus dua dinten. Waalaikumsalam Ki, aya naonnya? Akhirnya pepenta ka Abi, da Abi mah itu Aki. Pasien atuh kader. Eueuh. Ini apanya atuh ulah sabari amburkan uang pasien ka mah. Baik itu indit lah gandeng. Tadi aya aki-aki pepenta kasih kuring diusir we da urang malin incuna. Baik kumaha urang we. Ah dalam berat we namanya duit teh hese. Kemana-mana bijak malah ka indit. Isukana aya Dayat, Inong jeung Engkom anu keur ngomongkeun si Koret di saung. Karane hafal teh kamari soal skoret. Teu main naon kitu? Eta kamari aya aki-aki anu minta sedako ka imah skoret. Terus kunaon? Tapi teh dibere geura kalata dicarikan skoretna. Euleuh eta si koret mah diteng teu. Teu lila di dinya Ah da skoret datang mah jelema Imas oge anu sarua tengah jeung haja skoret. ngadenge omongan Dayat, Engkom jeung Euleuh Inong. waya kieu geus ngagosip maraneh mah. Imas imalen ngagosip teh memang kenyataan. Kenyataan kumaha? Datang si Koret jeung Bener naon Adu maraneh? nganterkeun Imas, Inong, Engkom jeung Dayat. Bener maraneh mah isu keneh geus paseanya. Atuh kesel si koret mah anu urusan batik. Ieuan kurang balali. Ayo. Saenggeus baralik pas nepi imah aya aki-aki di kamar datang deui ka imah Urang si teh keur Koret. capek. Punten elegina teh ka aki atuh nu pamerikan dia. Teuing atuh. Dia rek mun teh cai saeutik mah. Eueuh jeung indit kitu. Lantar teh aya nyeri kok aing da apen cari misen cara. Isukana si Inong ngadenge tatangga ngomong lamun si Koret dibawa ka rumah sakit kusabab si Koret Kalau mana kalengetan naon teh deui. si koret dibawa ka rumah sakit? Itu dah kita tanggana. Imas, Dayat nyaho si koret dibawa ke rumah sakit. Nyaho. Makanan jadi jelema teh ulah sok koret-koret teuing. Isukana si Koret geus balik di rumah sakit. Imas, Inong, Engkom jeung Dayat baralik sakola kapanggih si Koret anu keur cicing di jalan. Koret, mana geus balik di rumah sakit? Ieu sahanya urang teu wau. Ya urang Imas nanya teh nyaho. Adul datang nyamperkeun si Koret, Imas, Inong, Engkom jeung Dayat. Ieu teh kemana-mana si koret teh amnesia. Kunaon ketika amnesia? Stres kusabab kalengetan duit. Makana di jelema teh ulah sakoret jadi eta leungit duitna. Naon maneh? Inong kom tong kitu. Imas, Engkom, Inong jeung Dayat baralik ninggalkeun si Koret jeung si Adul. Koret urang balik. Embung urang kesel kasih itu duaan. Geus ah. Hajeun. Adul jeung si Koret baralik ka imahna. Isukana Inong jeung Engkom keur lempang geus baralik sakola. Di jalan manehna kapanggih si Koret. Si Inong jeung Engkom lumpat bari disusul ku si Koret. Saumur hirup manehna disebut si Koret budak Koret.